Ah, kalau bapak menta bibi mangan dua paling oge. Nah, irit anjir. Cing nu kahiji naon? Kata si kulitnya ngalumuk, Brad. Awak mau tinggal mana mah teh? Caprak anjing. Nah, naik di gedean, Brad. Naon nu digedean? Ya bobogaan meureun alternatif mah. Anjing. Saukur ngecas mah Brad ulah hayang ka terminal jauh-jauh man meureun di imah didinya ge aya colokan loba. Hey dulur-dulur kamonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Bisitana cek batur jelema edam Lain bi ai kamari bibi keur pencoblosan atau milih nu mana? Nya nu meunang atuh, A. Akur atuh jeung urang. Cing, bibi boga pamenta teu ieu ka gubernur orang nu anyar ieu. Ah, kalau bapak menta bibi mangan dua paling oge. Nah, irit anjir. Cing nu kahiji naon? Nya harga sembako we sing murah. Oh, benar. Pentingnya guys ya, harga sembako mah benar kudu murah. Terus nu kadua, Harga skincare deui sing murah. anger ya bibi ai. Skincare teu tinggalin anjing. Padahal mah ku sarerang kaung we nya bi aing mah. Da percuma make skincare ge atuh kakala jiga careuh bulan bi aing mah, Pak. Brad. Lain hirup di lembur ke jeung kieu wae kemajuan, Brad. Kumaha carana? Pugu geus bingung urang usaha kana naon. Itu di dieu Kumaha, Brad, lamun transmigrasi batu ke Afrika. nying. Di deukeut teh ieu transmigrasi cenah ka Afrika. Ya rek kado naon sia teh di ditu anjir. Di dinya. Ye, dirinya macan apaleun, apaan urang mah pengalaman, Brad, lu bahakan uyah urang mah. Ye. Anak kulit maung, begitu mah ngareunah atuh, Brad. Caprak anjir ya ki-aki. Ya urang mah di dieu sakieu ngan saukur panyawa. Urang mah bisa naon terus ayeuna di Afrika orang kudu ngalakulit maungnya. Didinya ngadon dihakan anjir beak diopi ku maung di itunya guys ya. Diding sok lieur anjir. Gimana nih? Apaan urang mah pengalaman, Brad, pengalaman. Cara ngalakulit maung mah pang babari-barina asal apal teknik. Nah, Sok kumaha? ye, cara nanya didinya bagian newak buntut pakukeun kana takakai besok takakai nu kitu mengiuhan teh tangket ya nu pikir bade dinya pusilet nya Nuker kumaha? nuker depan aku takakai masuk ngiuhan tangket teh hareupna dibere pusilet terus katukan Terus tangket kebragun kuduan gaya tangket teh si kulitnya ngalumuk, Brad. Awak mau tinggal mana mah teh? caprak anjing. Aki-aki. Makan naon sih ieu? Aing curiga sih ieu mah geus mati segadung anjir. Baru gadung nu kieu mah. Bener teh guys. Mo, antar aing ka klinik isuknya. Klinik nu di Pangandaran nih. Jauh-jauh teuing, Brad, di dieu ge aya klinik mah. Puguh teu cocok aing klinik di dieu mah. Nya, aing mau batur anjir sorangan. Muah jauh. Gampang atuh mo. Yeuh, lamun hayang deket mah make jalan alternatif. Nya, Alternatif. heuh. Nah, naik di gedean, Brad. Naon nu digedean? Ya bobogaan meureun alternatif mah. Anjing. Please mo. Bobogaan aing geus badag mo make jeung dibadageun deui. Ya bari oge lain klinik alternatif. Jalan alternatif maksudna motong jalan paham teu maneh? Mau jalan kumaha deui wae ieu. Lieur urang ieu. Anjing, motong jalan teh nyaho saremo mah ampun teuing. Coba meureun gunting naik kudu badag, Brad. Astagfirullahaladzim, ieu. Motong jalan make gunting cenah. Rempag sia mah. Anjir. Parah saremo. Make bedog bisa tuh, Brad. Bisa make bedog anjir. Antar aing ka klinik make bedog. Tah mun bedog mah aya. Besok kurang dibawanya. Bawa sekalian anjir. Jang nuar tihang kopeah sia. Hah, bisa wae ieu anjir carehap naga ieu. Tioli itu. Anu ieu teh. Anjir beak baterena anjir. Video naon di Brad eta?
Iya video nu eta teh keur viral teh beak anjir baterena. Atuh. Urang can ningali video geus kabur beak baterena. Tak naon dicas heula tadi teh. Terminal pinuh anjir budak nu pamajikan ngararecas. Aing teh kabagean we. Atuh aik saukur ngecas mah Brad ulah hayang ka terminal jauh-jauh man meureun di imah di dinya ge aya colokan loba. Heueuh terminal teh. Maksudna oge pan urang terminal eta terminal Kuningan, lain terminal Banjarsari. Komo jauh-jauh ka terminal Kuningan. Ngongkos deui pira kadarek ngecas HP. Di imah ceuk urang ge. Please kos. Anjir telat-telat deui ieu sirahna anjir si Kosim. Kos terminal Kuningan teh lain terminal bus anu aya di Kuningan, lain terminal elep lain. Terminal colokan teh, colokan listrik aja ngecas ieu. Budak ku pamajikan ku mitoha dipake, urang teu kabagean kos. Lain ngomong tita tadi. Pan ngomong aing teh tadi ge. Parah aja si Kosim ieu. Anjir ngahakan naon si Kosim ieu. Kenang di momen di tempat-tempat meninggal gitu. Keringet ka mantan pugu bi euy. Kumahanya cara namareman api asmara bi? Edan, eta bahasa nu jerok gitu gampang mo. Tinggal telepon damkar. Nya da urang teh ruko kahuruan bi. Bau pete teh bi. Ucubluk mana mah. Brad, sakedeung deui bidan mah Brad, sibuk ran si Brad. Sibuk kumaha teh? Kapan ayeuna teh Brad? Parete keur areuneuh. Sakedeung deui petani teh paranen Brad. Nying. Anggar ngagiclek ieu si Aceng anjing. Parah anjir. Please Ceng. Yeuh. Pare areuneuh mah henteu kudu make ejeung anjir. Dibawa ka bidan Ceng. Pare areuneuh mah panen-panen we digebug anjir paling oge ayeuna kaheler paling oge. Teu anjir eueuh hubunganna jeung bidan eueuh. Ari pare Brad eta lamun keur-keureuneuf Brad, biasa diimunisasi Brad. Sia nu kudu diimunisasi mata anjir sirah tah. Parah anjing saroceng ieu ampun teuing. Ceng. Cek urang mah di dinya baheula henteu lengkap anjir diimunisasinya si Aceng mah. Harita orang curiga maneh mah anjir diimunisasi ngan saukur rabies hungkul. Jeung tetanus ieu mah. Otak cek urang mah tah nu diimunisasi teh meh sehat anjir. Parah ieu saroceng anjir. Hah, bisa wae ieu hama wareng ieu. Semprot wae ku aing itu anjir ku pestisida ieu.